Nah hanya dong orang tunduk wae. Tal. Bener petata wae tal. Karadang orang tara bergadang. Saraja pangtagnas wae paling penting jam 8. Ucain tapala ata jam 5 subuh. Jam 5 subuh. 5 subuh? Jam 5 subuh. Ayo dah lah orang ulin meh tetunu. Ulin yang mana dah? Hayu bukan orang dengan angin meh tetunu. Ayo. Pak, Mangga. aja jangan naon. Seblak, apa nan? Bakso aci. Naon wae, Pak? Ada mah hoyong, cuangki. Tapi cuangkin mana cuang? Alin dilebatkeun kanu itu. Hoyong kanu plastik, hoyong dibungkusnya. Aci wes, aci ya. Iya, siapa nah? Eta teh aci teh meuni raos pisan. Banyak raos. Nya, matak jajan wae. Jajan wae. Sok atuh kan dari dia yang maraan. Dari dak. Yang lain sendiri kok. Ini mah hoyong aci. Siapa yang naros? Ari ngadamel aci teh tina naon? Ya tina aci we atuh aya teh. Arane kan ngarep di semen. Ya atuh eta maaf, ini ambekan wae eta mah. Kada jaibah ieu mah. Muji-muji teh sok menta leuwih. Bios naik asal ieu mayana di leuwihan. Jaibah improv. Diajarkeun wae Pak. Wah. Eta mah ada teuing. Cayan. Awas. Tuh mah ayo dah. Kiwai kemajuan. Mau apa tuh patu? Tieu teuy dah. Kumaha tuh dah? Natif. Kang beung harukang ge. Mau peu Gitu. Mau matu dah. Udut gawe embung ya lo. Udut gawe embung telo. Teuy wa ibu wa iu tieu teuy boa tah. Teuy nyatuk mang cewek. Tieu teuy matu tah. Motor ge mun eueuh geuningan da moal maju dadang teh ku mobil. Bae lot haputa tah. Moal tieu wae tah. Jika sadang yang sikisa teh sampurkeun ah. Teu apa aku begini antakah Dar. Allahu Akbar. Boy, toto wae boy. Sugan mah maneh boy sakali we tong jaya. Ngahurang we mana teh jika buak teu mangih kurung. Geus dari ulah dia mah gua ngobrol. Nuk dari. Si maling atuh sika nu keur modal jeung ngongko. Riuk we tah. Gitu.
Enak-enak kamu boy ya. Teuing sar boy urang keur ngeunah-ngeunah nundutan. Maneh mah tadi mana-mana nunutan jeung nunutan. Sardang nih ngalamun jeung ngalamun. Teuing boy teh tunduh wae sakitu tara gadang. Aku cepeng eta. Hayang apal barna? Naon boy? Gitu deh ku sardang kunaon perengkelan gitu. Ya motor. Haji gitu rek modal mah ka MCK. Kadedang. Sok boy atuh kumaha ubarna. Gampang ku hideung. Angger ka urang mah teu mempan. Atuh udah salah maneh mah cara pemakaianana. Kuluna kumaha? Tinggi heula kopina. Terus regot 2 kali, tah sesana simpen heula. Terus kumaha? Tah anu sesana pake si beungeutkeun, ngalah cenghar. Balik atuh boy tong heureuy wae. Ampura tadi mah heureuy. Apa carana? Golakeun kopi jeung cai. Terus wadahan kanu gelas. Sakumaha caina? Sagelas atuh mah nya sadrem maneh teh. Terus kumaha? Tah ngocekeun teh genep belas puteran. Angkat deh ulah kakatuh ka kenca. Uyuk teh satengahna. Teuneun we. Terus sarekeun 2 atau 3 jam insyaallah cenghar. Wah asli eta teh boy. Asli urang mah sok cobaan. Ayeuna rek dicobaan mumpung boga keneh kopi. Heuh tah kitu cobaan. Ulah dinggengke. Nuhun atuh boy. Bisa langsung nasa. Sok karere awas. Cuan teh geus pinter we, tara panggil si Tisang. Belegung keneh we. Nya heuh atuh disarekeun 2 jam mah cenghar deui. Mana si Faisal yang datang? Keur naon mah paling nyendiri wae. Aku nu jeung saha tuh? Desa popoe ge mama sorangan. Ari maneh ti mana Sal? Mangga dadagoan tita kasupeun bola kana jarum. Ara rese teh ya. Tita tadi cos deui ka mana tuh karek asup ieu oge. Paingan katinggalieuna juga nu keur galau. Naon galau teh Sal? Teu ngarti mah. Baik mama teu kudu ngarti eta mah bahasa anak muda. Matakna ulah mah mau bahasa deui saena. Nyaho mama geus kolot teu ngarti bahasa kararitu. Lah mah. Kopi tadi di mana? Kopi naon ari maneh? Kopi hideung mah. Tinuhun. Teh suku-suku mah dua nya sahiji. Maneh rek kopi deui Sal? Mah rek kopi deui. Tadi geus atuh isuk-isuk, kira pain arek kopi deui. Dikeun dia teh wae. Da maneh mah percuma Sal di kopi ge. Sebat kopi diuyuk, maneh geus ngageledug hees. Mah aya namang apal resepna. Resep naon? Resep mah teh tunuh wae. Resep di saha tuh? Di si boy. Maneh mah si boy percaya. Mun kitu resep di dokter, tah kara pake. Masa nu apal bae si boy ge nang ti dokter. Cik sok naon resepna? Nyaho kabeneran mama lamun keur dipangaosan tah teh sok dulu. Naon resepna tah? Walahkeun kopina jeung cai sagelas. Kocekeun 16 kali ka kenca uyuh satengahna. Terus Sarekeun 2 jam atau 3 jaman. Dijamin cenghar cek si boy ge. Sok belagu wae ari maneh Sal. Belagu naon ari mah? Tuh kudu nginum heula kopi atuh tuh mah heeskeun we langsung. Kayak geus diheskeun mah hudang cenghar. Dai keu maneh mah dibobodo ku si boy teh. Aduh eta si boy ngibulin urang, awas ya sar boy mun panggih. Matakna Sal baheula teh keur sakola teh maneh teh ulah mabal wae. Jadi we kieu tah babari kabobodo ku batur. Mah tadina isal keur tunuh jadi juga nu si boy ngomongna. Belagu gue eta mah manehna. Sok we ayeuna mah tah heeskeun di dinya. Geus mau balik Sal maneh mah kitu mah. Sok heeskeun.
Aduh si Sarboy tengah reuikeun ka urang tingalikeun we awas yang mun panggih.